Si goblok. Genah-genah we si anjing. Iya mah. Geblok saja. Nah, kameramen anjing kelak tikus ruk. Rek ngarawas ke kelak tigoler. Aduh. Aduh. Anjing kalaksak pisan ieu monyet. Allah. Cing monyet teh mau buluan euy. Mau buluan anjing monyet teh ieu mah. Ieu monyet tinggali. Ieu tah monyet nu 500 baheula teh tah duit nu 500 teh ieu ye. Si Amang teh ye. Goblok. Labu anjing potong. Lah. Terus naik ka luhur. Sok balik ka dieu. Terus naik ka luhur sia teh. Terus. Tah ini turun huluna turun ka handap. Tah gitu terus nang kuban. Naon kitu? Nang kuban goblok lain nang karak ka sia. Wah, maka jeung hese segala. Tah nang kuban ciga lonok gitu. Cuma katingali beungeut. Nya katempo beungeut tah sia. Tah gitu. Oh, ketemu dah. Iguana ya. Goblok. Batina anjing. Anjir dia goler. Ngagoler gerek ngareuskeun kelak nyuksruk anjir. Tuh, kadul keur naon ya bituban naon ya. Dul keur naon ya. Ieu aing keur mikiran ieu ban jero. Nah teh kaluar-luar euy di jero teu ngapeun kitu ieu ban jero. Goblok sugan teh keur naon nya moal atuh da ban jero ngaranna ge. Gelo sugan mah. Duh anjing. Naon Goblok gitu si Kujang diserang anjing. diserang naon? Diserang usaha diserangna. Itu goblok parah euy geus ka rumah sakit. Aduh, usaha nih. Goblok ieu mah. Di mana? Itu di rumah sakit parah euy. Di rumah sakit kumaha sih ke orang mana anjing? Hayu. Eta di serangan jantung. Goblok. Aing sia teh. Penyair teh heueuh ngomong teh sia teh. Aduh. Puas ah. Untung aing terwas goblok sia. Kado keur naon si goblok teh. Wayah kieu cenah lempih wae. Doh. Keur naon ieu mana aduh ditenteangan aing aya di dieu. Ban aing. Lain ieu ban. Ban teh pan ieu ban. Tapi ban itu nah di luar wae ban kieu nya. Aku nanti bawa ka jero kudu ulah di luar wae doh. Ieu kan ban luar ieu teh. Heeh. Hai kumanya kumaha di jero euy ban teh ieu teh. Aku nanti dibawa ka jero. Ka jero imah sia teh atuh. Kela anjing lieur nanyana. Lieur nanyana goblok. Anjing, goblok. Anjing, sia. Yes. Hiji dua tilu, guys. Anjingnya anan si Camut goblok. Anjing. Yuk mukaning kana ruhak. Cang. Bur. Hiji dua tilu. Jamur itu dipengel ke. Goblok sia, nya mah geus ngaruksa tangkalna sia teh. Waing. Goblok sia. Anjir. Geus. Ah, lain.
aja bang rusak apa naon. Sia. Sia. Belum ada ruas wae. Setan sia. Dinya peperingkilan atuh nyeri. Ya naon ngalahan kitu. Lain pan ayeuna teh, urang teh ieu keur persiapan, Persiapan naon? Pan rek parem eta listrik piuk poe. Berarti kudu persiapan karena pebetian, Oh. karena sisikian gitu kabeh. Naon segala rupana kumpul-kumpul kada mah bebetian nu kari itu dang kayak moal aya lampu mah hese asakna elin suluh mah ngadurukan jeung hawu. Aing oge rek macul we rek sagala dipelakeun aing aya. Lakeun sampo bolet naon we atuh. Heeh lah bener tah pokona mah pamirsa ayeuna kade tah kudu soson-soson nu boga kebon sok gerang ngararbon pokona mah. Plakan naon Plakan we sagala. Rek sampo, rek bolet, rek siu kan nu hasilna. Macul, anu kita kali macul tah plak pokona mah bisi palem listrik. Hese rek nyangu kunaon barang dahar ge hese tah ku hawu jeung ieu bebetian melak bebetian melak. Tuh atuh. Ji 2 3. Duh. Heuy. Ieu teh kan taleus teh tina taneuh heuh. Heeh. Pan urang ge dibuat teh tina taneuh, berarti ieu dulur urang beureun duh. Heeh bener. Ieu taleus. Berarti talus teh sarua jeung maneh. Heeh, kan urang diciptakeun oge beureun dina taneuh, ieu dina taneuh pan. Jadina Berarti sarua-sarua dulur jeung talus teh. oh yang dulu jeung taleus teh. Tah ngomong ke ieu butuh urang ieu nu kieu duh engke mah duh. Lu. Duh, Yo. Naon? lain ieu teh kan taleus. Heeh. Kan jadina teh dina taneuh. Heeh. Oh, urang ge oge pan dina taneuh di jeuna lu duh. Berarti maneh sarua jeung talus gitu. Oh, sarojeng talus. Berarti ieu teh dulur urang atuh dua. Engkan teh langsung anjing. Oh, ya. Ieu teh kan sireh wanginya. Heeh, sireh wangi. Ai sireh bauna mana duh? Sireh bauna. Heeh. Akalek aing ulang. Lu. Kelak. Ya. Naon? Lain we rek nanya. Riwayat aduh. Ieu kan pacul. Heeh, ieu pacul terus naon? Pacul. Dikiekeun teh kan jadi macul. Heeh. Ai kiculna mana duh? Macul. Pacul. Kicul. Kiculna mana? Aculkeun goblok atuh kitu. Anjing. Geus ganggu di wayah ti kaur angeus atuh mah terus. Duh. Aduh, geus naon deui wae. Ai itu anu nyerang duh. Nyerang naon? Serangan jantung. Jah. Duh. Aduh, geus naon deui wae. Naon atuh jang naon? Babaturan diserang duh. Babaturan mana diserang kumaha? Di rumah sakit ayeuna. Aduh, diserang kumaha ieu teh? Serangan jantung. Anjing. Aing diganggu goblok. Gas. Duh. Ai, aduh naon Itu aya PR duh budak. Bahasa Indonesia na. Caket truk hideung. Duh. Aduh naon deui Ieu ja? teh budak boga PR duh urang teh lieur. Naon? Ai bahasa Sunda. Ai bahasa Indonesia mah caket. Cek aing ge. Ai duh naon deui wae jang naon? Aing sapeuting dul mikiran PR budak. Terus Bahasa Indonesia, ai PR mah kudu disundakeun duh. bahasa naon bahasana? Bahasa Saya Indonesiana? deket truk hitam duh. Saya dekat truk hitam. Heuh. Oh, berarti saya Abi Heeh. dekat caket deket caket truk hitam. Berarti hitam teh hideung, berarti Abdi caket truk hitam. Abdi caket truk hitam. Naon? Goblok eta mah sia tuh. Aing eta mah Udah kumaha gitu? Abi aing, Abi urang, caket
caket truk hitam